Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing sadayana. Patepang deui sareng Abdi Eki Apriani. Harang Abdi Roman Bintang di acara Sunda Ambyar. Lamun ngabas ngeunaan kaayaan jalan di Desa Galeherang seueur pisan. Seueur pisan jalan anu lalegok tur garinjul. Ku kituna wargi di Desa Galeherang ngarasa resah. Ayeuna tos aya rerencangan urang Cipta Nurseha sareng Sifa Fauzi anu aya di lokasi. Balik deui di acara Sunda Ambyar. Ayeuna Abdi sareng Sifa nuju aya di lokasi. Nah, jadi ieu salah sahiji jalan anu ruksak di Desa Galeherang teh. Menurut wargi dieu, kaayaan jalan sapertos kieu teh ngaganggu aktivitas sapopoe. Jadi, upamina aya priogi anu buru-buru teh kedah hati-hati. Mudah-mudahan pemerintah tiasa enggal ngabenerkeun kerusakan jalan di desa ieu, sareng ditambahna penerangan. Kumargi, ari wengi teh masih keneh teu aya penerangan. Kitu wae penjelasan perkawis kaayaan jalan di Desa Galeherang. Abdi Cipta Nurseha ngalaporkeun ti TKP. Balik deui ka studio. Pamirsa sakitu wae anu tiasa didugikeun mugia aya manfaatna. Sakitu wae hapunten bilih aya palepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing sadayana, tepang deui sareng Abdi Cipta Nurseha dina warta anu kadua. Di dieu Abdi bade ngawartakeun perihal kumaha jadi YouTuber anu nuju ngetren di zaman ayeuna. Alhamdulillah Abdi sareng rerencangan tos aya sareng Akiki anu gaduh channel YouTube Kirai TV. Naon wae sih enakna jadi YouTuber? Kumaha wae peraturanana? Hayu suang teruskeun wae ka ahlina. Punten ngaganggu waktosna. Di dieu Abdi sareng rerencangan bade naroskeun sakedik kumaha sih carana sareng usaha tos jadi YouTuber sampai detik ayeuna. Ya nu kahiji nu paling penting teh urang teh kudu apal jeung paham peraturan main YouTube. Soalna peraturan YouTube teh nama rada ketat. Terus oge biasana YouTube teh gaduh peraturan anyar tiap tahunna. Terus nu kadua nu paling penting oge nyaeta urang teh kudu gaduh konten. Nyaeta video naon nu bakal diupload dina channel YouTube urang. Terus nu katilu nyaeta urang teh kudu konsisten sareng rajin upload. Dimana eta teh biasana bagian yang paling hese selama urang nge-YouTube. Abdi bade menaros itu enakna jadi YouTuber sih naon sih, Nya enakna jadi YouTuber mah mun channelna tos tiasa dimonetisasi ku Google, tiasa gaduh penghasilan lewat iklan. Abdi bade naros jadi YouTuber aya peraturanna henteu Aya peraturanna, salah saijina nu paling penting nyaeta masalah hak cipta. Di mana urang teu tiasa ambil video batur, musik, bahkan gambar tanpa seizin pemilikna. Mun teu kitu biasana video urang bakal disuspend ku YouTube. Tentang naon wae sih videona supados seueur nu ningal teh. Nya video nama bebas, intina sih nang aya 3, ame loba nu ningali video urang teh. Kahiji kualitas videona, kadua acting atau cara urang mawakeunna alus apa henteu, nu katilu rajin upload sareng konsisten. Ari subscriber sareng jam tayang penting teu? Penting atuh soalna dua hal eta teh nu paling ngaruh kana channel YouTube urang. Nah, jadi pemirsa sakitu wae penjelasanna kanggo jadi YouTuber teh. Atur nuhun kanggo waktosna tos tiasa diwawancara. Cekap sakitu video ti urang sadaya, mudah-mudahan bermanfaat kanggo salarea. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Kirai TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.